Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji keagungan Allah, rahmat salam ke Rasulullah, sahabatur kula wargi, pejuang agama Allah. Islam agama nu benar, sejahtera luas damai, rukun lima utama, amalkeun masing sampurna. Syahadate pondasina, salate jadi tiangna, jagat tinggi saum kusena, haji nu jadi kentengna. Rukun Islam te pahamkeun, amaliyahna gerakeun, panggerakna keur dijieun, agungna Islam buktikeun. Syahadat kudu ngabukun, marifat maha syukur, jihad berjuang sing akur, ate ikhlas ulah kabur. Syahadate dikuatan, tolak ilmu maca Quran, loba zikir ka pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. Salat ge kudu ngabuah, munajat sinaran kurban, laos sareng imaman, kahirupan sing barokah. Salat kudu diperkuat, awal waktu berjamaah, makmur masjid khusyuk hikmat, sing lengkap fardu jeung sunat, qobliyah ba'diyah ketat, tahajud tasbih jeung hajat, duha jeung sunat sejenak, usahakeun sing sampurna. Jagat sing kudu buktina, armia jeung barokahna, laun taqodum ijab, Islam teh nyata hebatna. Jagat nyata perjuangan, Indonesia dan isakilalanyahan, 2,5%, dileletik biasakeun, sawarena harta bikeun, bentuk amilin nulekeun, sifat amilin tegakeun. Saum oge kudu nyata, sabar tahamul kurbana, barokah sarta usulna, Islam teh nyata tangguna. Saum Ramadan mantepkeun, pada usia
jagat pitra laksanakeun silaturahmi kuatkeun saum wajib sing sampurna sunat jeung Senin Kemisna arpada jeung liyana saum kasucianana haji kudu bukti mabrur iman ibadana luhur bisa ngagerakeun batur umat akur Islam luhur Allahumma sholli wa sallim wa barik